ngan ko penak mul. Enggak apa mul. Anu make acok berem. Baca loreng. Berem-berem buah manggis. Sorry. Baju berem ini manis. Duduk Lagu di pinggir pantai apa nak mul anu bager sambil ku kenangan apa nak mul anu mana kisah si baju oranye seorang anggota api apa nak mul anu mana memakai baju perkasa sangat menawan hati kebangsaan Indonesia panak mulan bager sangat dikagumi aduh gagah perkasa indah sekali duduk di pinggir pantai. Bapak hajat ayah, bapak hajat ayah sambil ku kenangan bisa si baju loreng apa nak molar bagur seorang anggota api apa nak molar sayang bisa si baju loreng sambil ku kenangan kisah si baju loreng sangat menawan hati kebangsaan Indonesia sangat dikagumi apa nak cici waduh gagah perkasa panang molan sayang oh indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangan aduh Konsep bapak. gagah perkasa Pak orang mal pak. seorang anggota ABRI Bapak Haji Asmat Saiful Bet duduk di pinggir pantai sambil ku kenangan Pak Haji Asmat Saiful Bet kisah si baju loreng seorang anggota ABRI Pak Haji Asmat duduk di pinggir pantai sambil ku kenangan Pak Haji Asmat Saiful Bet kisah si baju loreng oh indah sekali Pak Haji Asmat Saiful Bet duduk di pinggir pantai sambil kenangan kisah si baju loreng Pak Haji Asmat Saiful Bet oh indah sekali duduk di pinggir pantai
istri Mama Haja Asma Saibul Bek bisa si baju loreng sambil kenangan Mama Haja Asma Saibul Bek bisa si baju loreng seorang anggota memakai baju loreng sambil kenangan aduh jaga perkasa sangat menawan hati kebangsaan Indonesia Meningonah, woi brindes. sangat dikagumi. Waduh, Mama Haja Asma Saibul Bek anu bakti oh indah sekali duduk di pinggir pantai tuh sambil ku kenangan kisah si baju loreng. Aduh, nih. Yang ini saya cancel dulu. Cancel Mau manggil yang lebih muda. yang Neng Nia mana Neng Nia? tadi kepake euy. Kunaon? Gerah amat. Mana Neng Nia? Iya dia. Dia. Ayah pamunut lagu Pemunut lagu. dongkapna ti sia juru kamera. Kameramen Juru sareng kameramen. sia anon janda gaul. Oh tenda gaul. Buset. Malum aing sabelah ieu rada budeg Tenda gaul. nemen laguna Bapak Haji Roma Irama No. anu judulna Kiamat. Oh, Keramat. poho aing keramat. So. Keramat. Keramat. Tenone none treneng nong neng net. Aduh. Tutut ayo. Ayo. Mangga tenda gaul ieu. Ser. Au. Iya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu.
ya dijak. Teman, milik aing belum. Mana penyanyi nak? Oh teu nyaho ka mana tadi di dia tadi. Nenia ka dia. Kabur wae. Dia. Ka dia. Dah, si upas naon cina tadi. Nah maneh nu ngakur hoang. Ya. Ayana. Ayo bro. Beres. Bapak kamu tukang minyak ya? Kau tahu? Siap. Ning tukang minyak balaon. Kemarin nganjuk ka bapak manena. Ya, iya mun ngarayu mah. Saha eta? Si Uus sia mangerakeun. Ngerakeun ayo tong. Nyaho produk. Oh iya, arek naon ieu beh? Oh katu sia heula tuh tarik. Ka dia. Ulah deui ka si upas. Sep. Kenasi. Hayang saingan. Si upas mah budug Buduk. bujurna. Henteu. Mun neng daek ka abah. Babe. Abe oh abe. Babe. Hayang naon hayang terminal Subangku abe. Bawakeun jeung neng. Apa itu? Bebe. Pokokna mah mun neng daek jeung akang ku akang dibawakeun minyak tanah. Tong daek. Kenasi. Mendingan jeung AA. AA. Ya insya Allah jeung ama. Oh naon eta cus. Beunghar. Nya beunghar cus. Hayang mobil sok ngomong ka ama. Di mana Tong lo? dibelikeun wae ku saya mah teu. Hayang imah sok hayang jalan-jalan sok neng hayang ka mana neng? Hayang mong. Ka mana neng? Pokona mun neng daek jeung AA. Nyahon teu mobil anu tadi lewat. Seug ku AA diberekeun jeung neng. Kok tong daek neng mobil kos kitu. Sia moal kabeuli ieu. Kabeuli. Pokona mah mun neng daek jeung AA itu kandang monyet. Kandang monyet. Saya daek dibere kandang monyet. Bo. Nyaho cok. Kandang monyet. Panas aing. Oh, dibere kandang monyet tong daek ka situ mah. Yo ceulina ge ngalucur conge wae maneh mau nggal penting ge ngalucur wae. Tong daek neng, neng ho sin neng. Pokona mah mun neng daek jeung AA. Tidang Ku AA aek dipangbelikeun motor Beat. oh si neng. Mun teu hayang CBR 150. Daek teu neng. Mun heuh kudu daek jeung tong daek jeung si Upas. Oh neng ka dieu we neng. Tong daek neng. Bung ah. Tong daek ka situ mah neng. Teu ngeunaan ieu nu ciri awewe teh. Teu hidang. Ya, yo neng. Iya, heula neng coba cibik wae mending punya direk icing. Naon ni nafsu? Eta ka dieu bari na engke peuting. Balik di dieu atuh. Di teh. Sacamak teh beki atuh neng. Meni hayang disasaro aing hayang ayeuna. Goblok geuleuh aing. Bau goblok. Si Upas ngakanan si Upas. Hah? Sia tak kumis lo bapra. Sia ieu kumis teh kumis nang mahal, belum aing nang jarah 7 poe 7 sumur. Piraku bau. Urang hiburan di dia. Kuburan nama. Oh, Iya, iya. nah bener. Bawa tancis. Tebutuh saya. Neng kadege. Entong anu ieu mah. Eta we. Heeh.
entong ieu mah nang hese aing nembak teu beunang aing teu aya mobil Gitu ai saya mah. Dari mah kesenian topeng. Kesenian topeng be. Aito Ari to naon? tongtonan. Ari peng. Ai tongtonan tungtunan pengna penghayatan. Penghayatan. Mentak digambarkeun di kesenian topeng teh. Anu salah anu bener, tadi anu bener. miskin anu malarat. Heeh bener. Sarua wae, Sarua anu beunghar. wae. Saya ieu sebagai aparatur pemerintahan desa ngajaga desa. Mentak saya ngajaga desa aman-aman terkendali, teu topik ke masyarakat adil jeung bijaksana. Ya ho kudu ka Ya masyarakat mah. kunaon ku hayang maju-majukeun desa. Ya ho ku hayang majukeun desa teh. geus maju ta desana Nya eta. eta ku aing didorong teh teuas Oh. Tembalan sorak. mentak saya mah tidak ada muka baikku masyarakat adil jeung bijaksana kunaon jadi pemimpin teh hese Esena. urang kudu bisa nyekel 3 faktor Naon 3 faktor teh teh? Hiji, tugas. Kedua, tegas adil jeung bijaksana ari nu kahiji teh an. Hari nu kahiji tugas tong boro beurang janari tengah penting saya ngeluyur ngider ke masyarakat. Ngidar kenaon beh? ieu jagong 2 deui Iya. Adi dijual eta. maksudna ngaronda Oh, ngomong atuh ngaronda gitu. Nu kadua, nu kaduana tegas Tegas, naon tegas teh? teu nu hideung teu nu koneng ka anak pribadi mun teu sesuai dengan undang-undang hukum ku saya diretur. Jret. Galaknya. oh Sanajan anak sorangan amun salah kudu dihukum. wajar Heeh bener. bentak aya nama zamanna geus zaman canggih Zaman canggih. zamanna geus zaman teknologi informasi dan komunikasi Geus zaman now eta mah. ayeuna mah Sebarareda. misalna sia kangen jeung kabogoh maneh keur manggung Keur manggung kabogoh maneh aya di imah aya di imah di ditu. bisa lewat naon amprok lewat HP Heeh. bisa video callan Heeh. Facebookan zaman ayeuna mah zaman canggih gitu ai saya mah anu katilu Katilu adil jeung bijaksana. ari nu katilu adil jeung bijaksana Kumaha teh? Teu nu gede, teu nu leutik, teu nu malarat, teu nu beunghar. Mohon pamarentah saya mah harus sesuai dengan hukum itu ai saya mah hendak saya mah tidak ada mau topik tadi ge adil jeung bijaksana gotong royong babarengan mohon. Itu ai saya mah Ari kunaon? Oh, Soalna demi memajukan desa. mohon. Cek aing teh. Kurang ngeunana kumaha zaman ayeuna. Geunah 1945 Indonesia telah merdeka. mohon. Kamari urang. Kamari. Heeh, urang ngarayakeun 17-an. Mohon. Alhamdulillah Itu upacaranya be. nya di upacara di itu di Kabupaten Karawang Mohon. aya jadi Ya. pemimpin upacara. Ah, Aing wayaki masuk goreng adat tuh goreng naon gada goreng kejo wae itu Aisyah mah entak saya mah kunaon? mendingan jadi rakyat we saya mah iya nu disebut OKD teh Jadi rakyat. Ari O, organisasi Ari K, keamanan Ari D. desa Jadi organisasi keamanan desa. bener bisa ngomongnya nu belang. aing teh turunan toke Gitu saya mah selain di OKD saya juga ikut bergabung Di mana? dengan OKK. Ari O, lah teu aing irung RO organisasi K, keamanan kana deui. ai kana di kota Jadi organisasi keamanan kota nah jadi ngajaga kota kumaha kota orang supaya aman bersih tertib damai dan cerah eta jadi tingkatna leuwih luhur. iya betul sekali mentak urang kudu ngajaga entong hayang disuruh ku pamarentah Entong. tapi masyarakatna kudu inisiatif sorangan Inisiatif sorangan. mun aya sampah Pulung. diragasi bisi aya kejadian banjir aya nama penyawa sorangan Mohon. Bersihan. pokoknya cuaca panas bersihan amun plastik duruk Mohon. supaya bersih supaya teu loba reungit Alamun gitu makan. mentak bahan penyakit itu entong sampai dijieun-jieun ku sorangan Tah, eta kudu ngajaga bener. kesehatan teh gitu Mohon. bener-bener gitu saya mah Nya atuh.
nya mentak saya mah jeung masyarakat teh ikut rojong jeung masyarakat milu saya bebersih jumsih mencek bahasa ayeuna mah naon si Jum sih? Jumat berbersih mangkat ke musola saya Jumatan terus Jumatan bebersih heula ngepel sok. masjid nya heueuh aing atuh rajin Geuning tara nempo beh. naon Tara nempo di masjid orang. ye aya masalah nempo mah aing mau masjid mana Masjid eta nu gede. sia mah masjid Pakasun Oh. aing ndigok di deket imah aing itu ai saya mah sok ayeuna kumaha geura bewarakeun pas Giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. pidato hah pidato pidato mah kudu make eho Make eho. Kumaha sih? mun eho teh nyoto eho naon Enon sih. eho teh manjangkeun sora Menyangkeun suara. muncak mana Bapak-bapak, pak. Oh, hawar-hawar menurun itu. Oh. cuman eho mah kudu make jack Make jack. kudu dicalokeun Oh, jackna misalna aing jackna Orang colok nggak gitu. Cos. ada Naon? Kunaon? kunaon Oh, geuning. geuning Oh, nya lepaskeun bolon wae da ieu na nyambung oh sanu pidatona kasih. aing beul. Sok. Contohan Bapak-bapak, pa. ibu-ibu, anu calik di pangkon, Kon. si teteh anu keur nginum teh botol. Wah. jawab lawan eho Tidang siapa? teu hideung kunaon Mung ah. eho Erakeun blo. irakeun kumaha ho ke colokeun deui Bapak-bapak, Pa. ibu-ibu, Bu. si teteh anu calik di pangkon Kon. yang sedang nginum teh botol. Mungah. Coba sih ayo ke dia. Siapa? Cos. Bapak-bapak. Pak. Ibu-ibu. Bu. Bener di dia nama lancar orang ge. Nah, udah yuk. Si teteh nu nujuk calik di nu pangkon. Kon. Tadi dia rada sangket teh aing. Jeung si bapak nu nujul teh botol. Lak. Oh. Geuning lak. aing nginum teh botol kumaha Lak. Kieu lain. ayo bersih jeung Emang menang gitu. menang Oh, nya ngomong atuh. itu kreatif Bang. Bapak. eho ngambek ibu-ibu si teteh anu calik di pangkon si bapak anu keur nginum teh botol Bener. Benar. Aing salah. Saya orang tong wae ah. Saya teh sebagai upas di sini. Upas. Ari upas teh naon? Upas. Upas teh. Sarua juga OKD tadi organisasi keamanan desa. Ai upas. Sarua upas. Berarti rekan ente ada di sana. Mohon tuh. Coba kiss bye dulu. Hei Pak gitu. Hai Boy, boy. Woi Pak. Come on boy. tadi nyawer You are ready boy. Oke.
Goron Sit down please yoi. Yo. naon cek eta Teu nyaho. cuman teh ngarti bahasa Inggris tuh si rekan deui Coy. Kadieu moal. aing teu mau HP da sia mau teu Henteu sarua. mau berarti nu tukang Saya mah upas. Ari U Untuk rakyat saya berani berkeluyur. mantap Ari P Pada rakyat saya berani berkeluyur. hebat kesan kuruyun Oh, baiknya Ai As Si aheulanya sebab terakhir. Oh, kumasi OKD teh. Ari A Oh. Aku rela demi rakyat berkeluyur. eta tungtungna keluyur wae gitu Nyaho kumah saya. Ari As Sip. As Nya enggak sip. Demi rakyat saya berani kularang kuliling. Sip. bagus Ronda mendak keamanan itu harus dijaga mohon selalu saya mah be. orang sebagai aparatur pemerintahan keamanan ngajaga komo ayeuna ieu keur hiburan hiburan tuh sok jadikeun tempat penjahat bener teu Bener. di, Sok di karamean teh sok ngambil kesempatan dalam kesempitan teh. betul sekali entak anu nonton ya kade Mohon kade. dapur bising candi pareman kompor gas Hah? pareman heula Pareman heula. ngajaga orang mah Bisi naon? nya bisi Oh, bisi naon? bisi ngabledug Amit-amit entong atuh be. alhamdulillahnya Heeh. urang ngatur ke nuhun pisan ka Bapak Saiful Hajat anu Atur parantos ngundang Mohon urang doakeun ka murang kalina nya. sing jadi anak anu soleh Amin. soleha Amin. berbakti kedua orang tuanya Amin. berbakti buat nusa Amin. bangsa Amin. dan agama Amin. semoga menjadi anak yang soleh Geus tadi. oh guys Amin. atuh kacai sing jadi sauleuwih Kadarat. sing jadi saloga Kacai. sing getol mandi Kadarat. sing getol salat Kacai. sing getol mandi Kadarat. sing getol salat Kacai. sing getol mandi Kadarat. sing getol salat Kacai. jibruk atuh batur mending ayeuna urang ka desa soalna di desa geus kararumpul Geus ngumpul. nya siuk pake ayakan bat Teingan. Tonggalak ting tuh beh ka urang itu teh. atur nuhun ka sadayana anu tos masihannya Nyuhun, atur nuhun. lain kalobaan teuing duit Lain. ku simpatisan pisan ka rombongan Dewi Asmara Ijem Putra Karawang Mohon bener. Jawa Barat yo kemon let's go bro Yoi. Cabut. ngeunah cicing di nubeungan ngeunah nate serba kajenan banding ku bager-bagerna arek dahar wae sugan arek hees wae sugan kamari mati kunclung ka jero sumur apan aya nini-nini ka sumur eta rek ngisikan barang kitu nini-nini nimba eta barang timba kahandap aing milu we murahet ka luhur barang geus di luhur aing ngabegek eta nini-nini kalap beasna tinggalin lumayan 2 liter ge ku aing dijual menang 18
lah karak peren digawe meni mogok tos nyeseh tos sasapu dunungan eueuh aing arek nyetel radio radio nage mana sih arek hiburannya lah tarari isen kieu sugane iya set radio nage cap tebros ini jangkung gendut coba orang setel sugane aya hiburannya kakarak saheng can ngagolak Inilah Radio Republik Indonesia Bandung. Bandung Pada ia gelombang 100, sabreng-abreng. eta gelombang wis abrek-abrek. Sebelum kami melanjutkan dengan acara lagu-lagu pop, kami akan berita anak hilang. Aya anak hilang urang dengekeun ah. Berita anak hilang seorang anak perempuan berumur 140 tahun. Oh, eta umur kuat panjang. Ciri anak tersebut memakai bajunya hitam Sarua. dan ada ciri diketahui oleh halayak rame, hidungnya pesek. Mendalam eta mah pinakeun ah. Inilah Radio Tirta Jaya. Tirta Jaya. Subang meureun. Lain Pagaden. Pak Gaden. Inilah Radio Tirta Jaya. Basok bangkrut. Dibalik kita mah ngomong teh kitu gini. Sebelum kami melanjutkan dengan acara lagu-lagu pop, kami akan iklan dulu. Tah, aya iklan. Sok loba iklan di TV ge ayeuna mah. Ibu-ibu, adik-adik, remaja putri, kalau masakan ingin sedap, pakailah bumbu masak Pagoda Exin Salep. Ayang malah loda. Aya ge da bumbu masak mah sasa. Ada yang lebih nikmat harum baunya. Pakailah bumbu masak Adina Monon. Eta mah adinan monon. Aya kieu bumbu masak mah adina moto dijamin halal. Muter sorangan. Geus teu betah di nomor eta. Inilah Radio Tirta Mulia. Eta gelombang teh ngan eta. Adi lanjut. Oh, dilanjut kembar. Sebelum kami melanjutkan dengan acara lagu-lagu tralalal trilili, tetapi lalalalah, kami akan iklan dulu. Iklan deui wae. Aya tuh buru-buru iklanna. Eta mah sia hirup sorang. Teu hidang eta mah budak teh ah. Inilah Radio Tirtasari. Waing ieu radio aya nu digebotkeun sia waing ieu. Ulah gitu atuh jam. Sebal tuh da aing ngan kadinya wae ngan Tirta wae. Apan kuring di radio ngahanetkeun ti korok maneh. Ayo atuh buru. Ulah atuh gedeung. Geus teu geuraeun geus. Oh aing jadi radio pasea jeung sia gini. Geus aralateur hayang nganengekeun lagu. Heeh gedeung. Ayo atuh buru. Ih. Oh, ini bukan itu. Iklan teh loba banget paksius. Palamar gini kamu usah. Iya Bu Eli baheula. Sanes. Lain. Ayo atuh buru lah. Mamah Isum. Bunda Isum. Raseuri sia.
yang seri segorek maju sorangan geus moal diputar-putar di mana atuh ieu nomorna? Oh pindah tah sok ayo atuh Kurang lempeng. Liwat. ente Eta penyakit naon sih? Kunaon aing ditileukeun mana tuh? geuning sianya Apa aing di pejaan? ayo rek maju moal sih Geuning aing teh diputarkeun. kudu dikumahakeun atuh radio teh ih Allah wargi kaum langu sadayana aya ye karaknya Wilujeng tepang sareng Abah Ardi Dina wengi ieu urang sami ngadangukeun dina lagu-lagu bener Tionghoa lagu Cina bisin teu nyaho lagu eta ieu lagu Cina anu mana teh Cina kemana teh paehan aya radio nada ya dengenaheun didengekeun teh lain ngeunaheun kalah teu geunaheun pusing ku aing geboatkeun si radio ulah kitu apa nu ngahanetkeun cai kopi uing para wargi kaum daud sadayana sumangga urang sami-sami ngadaukeun dina lagu botol kecap mangga nyalakeun dina lagu botol kecap botol balik hiburan mangpengker eueuh dunungan apa namu layak keneh Sepitak singin yang abdi nu jangkung lejang sepiraku ku abdi teu kagembak mun ditilik digigirna mani lembut Bondi sawah itu kangna mani lenjang sepitak singir yang abdi merang mintrang sepiraku ku abdi teu kagembang digigir mani lenjang Bondi sawah kitu kangna mani lenjang tuh hidung pak irung aing diputer-puter ku malumun coplok sia ai sia ungklak engklak ngegelan naon cenah eta si manyin iya ngegelan gendang sia ngegelan radio nyin gendang mah teu geunaheun nyin aing meuni kuat
saya geuning maneh Eta naon sih eta? Hah? Radio ini. Radio Radio aing ngigelan radio hiburan nih. radio saha eta Radio Dunungan. radio dunungan Heeh. geuning ku sia disetel-setel atuh Oh, nyakeun bae da hiburan Dunungan meuli radio. Kumaha lamun- Dunungan eueuh. Nya pada tiisen urang. sanajan bari pada tiiseun ge eta radio dunungan teh kumaha lamun bejat kumaha lamun rusak eta radio dunungan Saha nu bakal jadi wirang? aing wirang salaki sia sia kene nu nyetel wirang pan jadi jelema dua teh jadi bahan warirang Si manyin sungutna menikuat umpalan. Edeh ting bisa na ngomel ka pamajikan. Yeuh pilang bara meulikeun mah radio. Tah jeung meuli radiona. Pilang bara ngalasikoana ka pamajikan. Pilang bara makean mah ka pamajikan. Mikir atuh nyin kadinya otak sia pencar-pencarkeun ti tapabalatak. otak aing dipencar-pencarkeun hayang dipacokan hayam sia teu hidung aing kurang kumaha ngausakeun pamajikan puting aing mangkat ngarit ka sawah Gini sia peuting-peuting ngarit. nya ai beurang aing bising beakeun ha Eta radio Batu. urang meureun beak batuna. geus banjut ka ditu ku sia ka ditu bawa ka ditu radio man aing keur pasea diganggu ngarit sarua wae pare batur lain pare aing Sia mah nyopet meureun. dibuat aing gorol Nya dibuat teh ada lain wayah. Batu mah dibuat pati beurang. nya aing bising beakeun beurang mah kurang kumaha aing ngausakeun pamajikan pan ku aing sok dikumpul-kumpulkeun ngarumasakeun da boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeur Oh, da aing teh turunan hayam ngerem. diomong ku salaki sia nembalan wae Nya bisa jadi nembalan. Eueuh mending ngeunas sia ngomong ka salaki kirang bara datang salaki teh tempokeun urang dia datang salaki di mana-mana sor cai kopi sor cai teh mana sia buktina ka aing meni eueuh cai tiis-tiis acan Itu cai loba di tukang. cai teh Lain. cai kopi Lain. cai naon Kocok tuh kan senot sia. Oh, eta cai ki domba ngucur wae ti tadi. apaan aing calangap wae meni kuat kasalaki meni kuat kitu sia jem kirang bara ieu kasalaki teh basa mada teu meuli contoh urang ieu kasalaki didengekeunana teh meni ngeunaheun teh ku aing kasalakina aa we di mana atun teu aa atuh sia teh papi ke Potongan banget yang disebut papi. Urang dia ge nyarahun banget kos kieu mah ulah disebut papi ngewa atuh. ai sia mung nyebut papi papa atuh Omo papa mah aing can nyaho basa papa basa naon. deh teu gaul pisan Nya aing can nyaho papa. sia teh nyaho papa Kan aing can nyaho papa. lamun teu nyaho papa ku aing dibejaan ayeuna tempokeun pap pap Atuh eta mah budak diajar lempang. teu nyaho papa acan hirup teh biki dieu jeung si ijem rumah tangga ngan pasea we aing Nya da aing atuh hirup jeung siam. Kawin jeung siam menang pepentaan. menang pepentaan Nya heueuh aing mah dikawin ku sia daek aing mah nyin dikawin ku sia. Asal pasea beurang peuting. Duh. Pamajikan teu tahu diri kitu tah aing teh kawin jeung sia teh sabenerna mah kabelejog ijem anu kitu mah gara-gara bapak sia ka aing Ini bapak aing pake gara-gara. ya bapak sia teh caritana pendagang oncom naik makan ka pasar Wadas atawa ka pasar naon tah kadinya tah ka Subang aya kereta aing keur pas sia kereta datang tah
gara-garana bapak sia mana budak, bapak sia mata kurang awas, aing make sapeda. Barang gitu aing keur nojer da peuting atuh teu katempo. Barang gitu teh cek aing teh, "Mang kasisi." Malum nu budak jeung kasisi mah kalah ka tengah nya ka teungar ku aing. Juk. Ribut di dinya tah. Ribut di dinya tabrakan jeung naon jeung sapeda. Sabarang gitu bapak sia minta ganti rugi ke aing da oncomna beak awur-awuran aing teu boga duit jeung ngagantian ke bapak sia minta ganti rugi ke aing teu bisa ngagantian lamun sia teu bisa ngagantian kawin jeung anak aing tah aing ngakawin jeung sia hitung-hitung amal jariah. Oh da aing teh masjid can anggeus meureun eleh ngomong sangeunahna wae bongbong letah teu tulangan bibir teh di lawang engku. Anjin ka pamajikan aing ge dikawin ku sia kabalejog sia Kabalejog naon hanjakal bener aing dikawin ku sia ini saya nyebut hanjakal ka nya hanjakal sia keur nganjang mah sia geuning ngaku sekdes bener aing kabalejog eta si manyin nganjangna make baju sekdes make sapatuna hidung suka teh heueuh aing masih manyin teh sekdes ai teh sesekeran desa. Eta sorajam bikin dia beki peuting kasadana teneng nong Nyekeun jam tong diomong nyalain beki peuting aing mah nempokeun pamajikan urang dieu mah ngeunah da katempona ngeunahna unggal poe lalakina mangkat usaha unggal isuk asal brai isuk mangkat usaha ka mana oh nya ka mana loba pabrik ayeuna keur panen atuh sia nurutan urang dieu asal isuk mangkat ka terminal arek naon aing mantok ke terminal oh nya usaha manyin ka terminal ngudag-ngudag mobil. oh coba eta aing kita ngudag-ngudag mobil Kieu lain coba ngudag-ngudag mobil teu pararugu kumaha manuk mandi mandi manduk oh aing kita jadi calo meureun bari ngudag-ngudag mobil sia ngudag-ngudag mobil ngulon milu sia ngulon mobil ngetan milu sia ngulon ngetan eta mobil ninggang tabrakan milu kadinya sia tabrakan daek mata sia barang gitu teh sia yang jadi randa meureunna nya aing lain hayang jadi randa aing ngeunah nempo pamajikan urang dieu mah asal poe Sabtu ka madrasah ngeunah ditempokeun teh da poe Sabtu kamari bajuna beureum Sabtu hareup bajuna bodas coba aing ieu belang deui da belang deui aduh ala ieu aing meni paboro-boro jeung gendang meni pabaliut ya deuh teh heueuh da aing ai diteruskeun rungsep ieu teh sia meureun lamun diserahkeun ku aing sirek jadi naon aing emang ngarepkeun diserahkeun ku sia aing rek jadi artis lamun diserahkeun ku sia loba nu nganjang aing mah diserahkeun ku sia da sanu nganjangna sia cek saga kaba aing mah nu nganjangna ge palurah aing jadi teu kadenge baru ngojong eta ari kieu geus atuh nya aduh heeh mentak geus tong pasea wae nya heueuh atuh tong pasea wae da urang teh lain ngarah mau dilanjutkeun pasea nah geus we lah nya saeutik deui aing hayang keneh pasea geuning sia mau dibeuki banget kana pasea teh teu rame tuh aing teu pasea mah ti iseun minta ke da hirup teh tong sok pasea wae jadi kieu akibatna teh jeung salaki teh teu kituna ge da kawin jeung sia da urang isukan di kapabuaran pan nya nya bodoh eta mah aing pasea hayu arek ngeusan hayu aing mah rek di dieu wae aya nu ngarawatan mah kajeun sia lamun aya nu ngarawatan di dieu palingnya jadi tukang rontog meureunan tuh piraku aing mah aya nu ngarawatan aing mah moal jadi tukang rontog aing mah dipalastikan diteundeun aku takkan aya nu ngamenna ulah ka dieu ka ditu tuh ka hareup moal heula eta ngalangkung heula nya
Moal mere da teu boga duit. Tapi can gajian mah. Heeh. Pugu gai imah sisi jalan menyin. Tah, mentakan lamun imah sisi jalan kitu urang kudu cacawi 1.000 2.000 we. Nyai teh ngantongan duit. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilangan cintamu. Eta laguna emang eueuh deui. Ngan aku takut kehilangan dirimu. Ai lagu naon sih eta kitu? Cinta berseri. Cinta berseri. Ai cinta teh naon? Cinta itu mesra. Ai seri. Seri. Sereh. Jadi Cinta dihakan sereh. Maaf Pak. Pak. Tukang sapoe 2.000 teh. Nyin sen teu wawuh ka aing. Wow. Si Ahmad. Si Ahmad. Sia sih. Juragan. Saya si Ocol teh. Si Ocon meureun, si Ocol. Si Ocol. Geus pasayana. Geus tadi. Hah? Kunaon sia? Tiris. Piraku wayah kieu kudu tiris. Oh, nya ayu ti kayak kieu mah nya kudu tiris kan. Ya tuh mereka. Biar aing meni gedengin. Aduh. Nyin. Tiris. Tiris. Tirisna kunaon sih? Nya geus wayah kumaha ieu geus subuh. Tiris ieu. Agan mah tos VS sih meureun nya kan. Eta matana ge bareureum anjing. Coba geura juragan nangtung ngabung teu Coba nolotok. geura ge. Nya. Lain tiris. Ke diuk. Diuk nya nih. Diuk di dieu. Sok jam diuk mana di dinya. Di dieu. Heueuh hayu aing ke di dieu. Ari manyin kunaon pasea wae jeung awewe. Ah nya tuku teu boga duit teh nya jam. Ulah kitu ari jeung awewe mah urang teh kudu kompromi. Eta ge kompromi geus. Apan maneh teh ngerasa ngeunaheun padahal mah cicing di dewek. Emang ai juragan mah karak balik. Tas Karak balik. Yo tos jarah. Jarang minta. Jadi dewek mah tara aya di imah. Jarang aya di imah balikna. Heeh. Lelempangan wae. Tah ayeuna dewek rek nanya kanu jadi bujang. Geus tong ditanya kuring mah juragan. Masalah pagawean geus beres ku kuring. Si jam bagian di rumah. Lain masalah pagawean. Masalahna Geus 4 bulan berarti geus galalede ieu. Harita naon? meuli lauk bibit emas. Oh, nyin. Agan harita 2 kintalnya kan ya. Si ieu nyahoon. Nyaho urang. Kono 4 bulan kalangkung. Heeh. Heeh. Berarti galede ayeuna modeunan. Nya mah Geus diplak-plakeun. Geus ku kuring diplak-plakeun. Oh galede ayeuna. Galede kumaha tinggal tulangna itu sing tinggal luhur. Ai sia tinggal tulangna kumaha nya lauk aing tinggal tulangna. Nya tuh dan ditana salah tuh dage. Yo Ya dage. bener. Nyin ye lauk plak-plakeun nya diplak-plakeun ku sisian empang gowak-gowak terus jajarkeun. Buset. Kuluna ka handap buntutna ka luhur. Beak disireum. Anjing Lain masalah diplakeun kitu aya ge diawurkeun ka empang. Nah kitu nih tanah nyin ye bibit lauk emas awurkeun ka empang ka cai meureun lain teh galede meureun ku kuring kitu. salah bener agan. Jadi dewek salah. Ya salah ini tak kabujang kudu bener. Bising bujang ke lamun teu dilakukeun kitu bising salah. Oh bener maneh bener. Nyanya. Bener. Nyin ngerasa bertah keneh di ama. Betah. Hah? Betah. Betah. Kumaha betahna? Bet Kumaha betahna nya
betahna urang can narima gaji tah aing nungguan wae tah betah we pokona mah di juragan mah geus sagala kadaharan loba Oh, tinggal naik. tinggal daek nyokotna urang di jero kulkas bumbuahan pinu Itu mobil Saniah. Saniah mobil naon Saniah nyaw aing karak ngadenge mobil Saniah Sania meureun kenia Sania lain Saniah Lain Saniah. lain Jadi Saniah. Sania Sania Serina kos bahawin Jadi dewek teh nyin abru-abruan wae teh lain ku teu betah di imah. nah kuduna Dewek teh keur neangan pi bahanan pamajikan. oh berarti neangan anu pamajikan teh anu kira-kira bener Heeh. heeh Mending weh ka maneh kenyaeun. nah gitu kabujangeun mantuan marenan ijem heeh gitu Ngar dewek teh anu jadi pikiran mah anu jadi adik si Ahmad si Ahmad. si Ahmad kamari ge aduh teuing karunya we ku pamajikan Eta budak teh teu beunang diurus ku dulur teh. caritana uing rek kap mana harita teh uing teh rek kaloji tadi pangkalan kan di mana si Ahmad mah liwat uing ke motor ku dicarekan eta si Ahmad Usaha ku pamajikanana uluh uing ngadak-ngadak urun heula ngadengekeun manehna dicarekanan mau nyarekana cenah nyin carekan anak kieu sing bener sia teh usaha teh gitu kan neangan duit atuh sia teh kudu maraban aing cenah kitu kan ayo gerak angkat usaha cenah kitu cek si awewena si Sarkem saharana Sarkem heueuh meureunnan anakna geus waduh si Ahmad tunjuk-tunjuknya eta beungeutna oh si Ahmad geus di si Ahmad teu nempo pan ayeuna teh eta kumaha ditunjuk-tunjukna beungeutna nya nyolok kana mata Ari bareto mah manehna teh bisa kene nempok. Ngar ari pagaweanana nemen pisan. emang di sawah getol si Ahmad Eta teh ku akibat kesang asup kana mata. Mantak lamun digawe kesang ka mata teh susut. nah eta si Ahmad akibatna tah kacapean Eta mah teh disusut. nya katambah eta naon nu asup ka manehna eta April ge aya 40 mah meureun teh Buset. yang teu kaburu teh manehna mun kasusut jadi tah karunya si Ahmad teh teh kan Jadi ayeuna teh maneh teh pangarasa balangsaknya. adi agan kumaha ta carana Ari kuring mah mang nyaah kanu jadi dulur teh. anak geus gede Anak geus gede komo eta parawan teu sakola eta budak teh karunya pan teu sakolahkeun deui. nya eueuh modal meureunan Tah ayeuna kuring erek ka ditu ka si Ahmad. wayahna we kan Urang urus weh di dieu lah. da eta teh ade goreng ge pandulur urang pan Ngar ayeuna kuring nyusul ka si Ahmad moal ayeuna erek irasi nyusul engke di pabuaran wae. oh disusulna nya ai kitu onaman wing rek sadia meureunnan Tah nimbel kitu. meureun kitu Tah ayeuna mah urang nyuhunkeun reus ka Bapak Saibul Bet margi waktu saparantos teh nyakapannya. nya Dina acara ieu pagelaran topeng Dewi Asmara atuh kirang leuwih nama hapura anu ditedanya nya saparakan casim kuring muhun atuh ka Bapak Saibul Bet mudah-mudahan barokahnya amin sing diagengkeun dina milik rezekina amin atuh urang ngahiburna ieu sing mulus rahayu berkah salamet amin kapayuna nya nya ya ayeuna mah urang dugi ka dieu wae nya nya dina acara topeng banjet urang tutup wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka